Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Urang doakeun ku sadayana mudah-mudahan sing aya nasib indit ka Mekah, amin. Ari balik ka beuli sawah, kajieun imah nu megah, ka beuli mobil nu mewah, rizkina sing tambah-tambah, milikna sing tambah-tambah, pamajikan oge sing solehah tambah ngan bieu katingali tabelah dinya ibu-ibu geus calangaptam terjadi embuahna. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza taraka ar-rajulu faridatan wahidatan muta'ammidan kutiba ismuhu ala babin nari fulan bin fulanin la budda min dukhulin nar. Wa qala al-musannif fil alfiyah Makudi al-ilmu zainun lil fata yukrimuhu haitsu ata man lam yakun ya'rifuhu fahakuhu ayya'lama. Allahumma nawwir qulubana, amin, binuri hidayatika kaman nawaratal arda binuri syamsika abadan abada. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fir rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama anu kusim kuring dipika hormat para habaib, para alimil ulama, asatid wal asatidah anu kusim kuring tetiasa disebut satu persatu namina, tapi urang doakeun ku sadayana mudah-mudahan guru urang sadayana sing aya dina tayunan Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Oge teh heula ka para aparatur pemerintahna tikawit Bapak RT. Aya Bapak RT? Aya. Belah mana diukna RT ya? Hadir Pak RT, hadir. Ieu Pak RT sok cetan jeung uing.
ieu RT gawe ceuk di masyarakat pangripuhna pangcapekna leres teu? Betul kitu. Kusabab naon? Kusabab segala rupa permasalahan di masyarakat pasti diseretkeuna ka saha? Ka RT heula leres kitu. Matakan RT mah ripuh leres teu? Ripuh ngan aya salahna negara ka RT naon? Teu mere gaji. Leres teu? Aya ku aya gajihna kur gocap sabulan ini. Leres gitu. Matakan RT mah ceuk aya singkatanana. Naon RT ripuh tepuguh. Tapi tekuna naon Pak RT ripuh tepuguh oge mudah-mudahan we berkah milik rizkina amin. Sing diseureurkeun milikna amin. Diseureurkeun istrina amin. Amin. Aya bener. Iya atupan gagah lamun ayeuna RT boga pamajikan opat. Lurah dan camat lewat. Mudah-mudahan sing panjang yuswana Pak RT. Oge teh hilang ka Bapak RW, oge Bapak Lurah, oge Bapak Camatna. Anu mudah-mudahan dina gempan masyarakat ku Allah sing diadilkeun amin. Ku Allah sing dijujurkeun amin. Ku Allah sing diamanahkeun amin ya robbal alamin. Oge teh hilap ka ibu-ibu bapak-bapak umat Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu mudah-mudahan sing aya dina tayunan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal. Ibu bapak asada rahimakumullah. Sadayana sim kuring ngucapkeun syukur alhamdulillah tiasa silaturahmi ka kampung naon ieu teh namina? Serdang Kulon. Ieu ngaran kampung luar biasa bagus. Kusabab kamari sim kuring ngawas ka belahan Tasik ku sim kuring ditanya ari di dieu ngaran kampungna kampung naon ngajawab pangarsa cenah di dieu mah ngaran kampungna kampung Ulan Alit. Atuh pan meureunnan sim kuring teh rada geuleuh nya rada penasaran nya kunaon beuting ngaranan kampung Ulan Alit. Jadi kieu cenah pangarsa kapungkur nuju zaman penjajahan dipaksa kerja rodi. Teu make baju, teu make calana nya atuh ulah. Gitu. Mudah-mudahan we masyarakat Serdang Kulon mah ku Allah sing disararehatkeun amin. Pakasabanana ku Allah sing dilancarkeun amin. Putra putrina sing dijantenkeun putra putri anu soleh tur solehah amin ya robbal alamin. Tapi geningan dipikir dipulak balik dipapai dirasa-rasa di kampung Serdang Kulon Mahran Serdang di Serdang Kulon mah rada panas gitu wae. Panas teh ting panas ting henteu ting uing nu gering ieu teh sigana keur mah panas nya tunduh deui ieu teh da geunah nama diganjel nama lamun tunduh ieu teh ku kopi hideung ieu teh. Aya kopi hideung aya. Kebeningan ieu eueuh. Atuh eueuh kopi hideung manenen aya nenen. Ya hampura da sim kuring mah aslina ge orang Bandung. Di Bandung mah terkenal dengan bahasa anu lemes leres. Betul gitu? Atuh ya iya, Banten mah susu tetap susu. Bogor susu tetap susu. Karawang susu tetap susu, tapi maaf di Bandung mah susu itu bukan susu tapi nenen. Aya nenen jahe, aya
aya cenah nenen nama coba jahe na aya jahe naon jahe janda herang teh eta hari jaga aya jaga naon jaga janda geuneuk ih meta sanes kuna naon Kang simkuring malamun ceramah bari tunduh ieu teh diganjel ku kopi hideung sok hayang ngahaleuang uing mah teu kuna naon ngahaleuang moal fanatik moal siap didengarkan siap oh aya atur nuhun Kang mudah-mudahan pamajikanna si opat hari nenek mana ieu teu jadi eueuh nenek da simkuring mah je lamun ceramah bari tunduh kieu aya kopi da eueuh nenek mah keukeuh we tunduh ieu sok hayang ngahaleuang deui uing mah kadua kalina ieu teh teu kuna naon siap didengarkan siap dangukeun corona bagaimanakah aku kan batah ceramah di sini saja aku susah gelisah jangankan menjamuku dengan kue kesukaanku secangkir nenen jahe tak tersedia mana tepuk tangannya tepuk tangan singa nenen jahe eueuh sia ampun teu ceu asim kuring mah teu ni tangan ngabejaan we eta oh aya alhamdulillah tinggal undutna we sampurna misa salat we hampura da simkuring masuk resep ngarokok resep udud simkuring aduh kan simkuring mah ududna lain jarum matakan kade udud mah ulah jarum juga simkuring mah ududna ge sampurna kenapa sampurna jangankan yang hidup yang mati pun pengen sampurna nu modar oge ududna mah sampurna hidup udud tapi maaf Kang dimanapun tempatnya siapapun yang mengundangnya pasti we di hareup teh aya cai nu siga kieu leres teh betul tidak ieu biasana nu kieu teh sok disebut cai murah salin murni sanes kuna naon ceu simkuring mah sok inget baheula keur jadi santri ari nginum teh ceherang wae ayeuna kasebutkeun jadi kiai ku batur nginum teh ceherang deui da baheula mah ceu uing keur jadi santri lamun teu boga duit teh sok inggit ka WC ninyuh cai keran matakan santri mah bararudu aya santri buduk di dieu aya itu buduk apa itu kan tekuna naon santri buduk-buduk oge nu penting mah baro
warorok saling barok. Oh di mana yang belum barok? Tapi teguna naon santriyin santria urang doakeun ku sadayana mudah-mudahan sing dijantenkeun ulamaul amilin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Lanjut ya. Lanjut ngos lanjut. Maaf rek di absen heula kira-kira bapak-bapak aya. Dengan cawerang bapak-bapak lagi. Ibu ayah ibu. Buaya. Oh buaya ya. Bangunan kadal ge aya. Sok lanjut. Kembali ke lab. Ibu bapak as'adar rahimakumullah. Tinggal saur Allah dina Al-Qur'an sapertos kieu. Bismillahirrahmanirrahim. Alah aing mah cawerang bapak-bapana. Ari nu belah dieu sih jeung belah dieu tarik ngajawabna teh kaluhur. Allah. Coba nu belah ditu mah nyalaun nya ka handap. Yoyo. Ayah cayoyo ayah. Ayah cayoyo. Kalau yo. Sokah jawab sing kara rompak, jawabna sing arareucereug. Siap. Siap. Sok kaluarkeun sorakna da ditempokeun wae mah aing ge era ieu. Sok kaluarkeun sing kara rompak. Siap? Siap? Dangukeun. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tepati-pati Allah nyiptakeun jin jeung manusia eta angin pikeun ibadah. Eta pikeun leres gitu. Betul gitu. Tapi kan Ustadz bentuk ibadah teh seueur Aryas rea. Betul gitu. Sedekah ibadah, zakat ibadah, puasa ibadah, naik haji ibadah, umroh oge ibadah, salat oge ibadah, gapleh oge ibadah cenah ditu. Atuh pantesan sok main gapleh di pos ronda unggal puting da ibadah. Aya nu sok main gapleh aya. Aya. Eureun. Kusabab naon nu sok main gapleh mah gancang modar. Betul? Sok tingali ayeuna keur kumpul di pos ronda main gapleh ngaluarkeun balak genep kumaha ngomongna mod. Tuh, moda. Ayeuna anu keur kumpul di pos ronda main gapleh ngaluarkeun balak dua ngomongna teh siga kieu. Mudah-mudahan sing panjang yuswana tur barokah. Aya nu kitu aya. Matakan eureun. Tapi maaf Kang. Anu kusim kuring bakal dibahas ayeuna nyaeta ibadah anu bersangkutan dengan Isra dan Mi'rajnya Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu? Bahkan salat adalah hasil daripada Isra dan Mi'rajnya Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maaf sing kuring hoyong naros kira-kira orang dia sok sarolat osok berjamaah osok. Mudah-mudahan ngawadulna sing dihampura ku Allah amin. Sok kang maaf jeung sim kuring mah jujur osok tara osok tara. Tuh cek aing jadi robah ngajawabna. Nu asalna osok jadi tara.
Maaf jemaah, sing daek jaga sholat anu 5 waktu. Maka timbullah pertanyaan, Pak Ustadz, apa sih konsekuensinya orang yang berani meninggalkan sholat yang 5 waktu? Maka tinggal dina kitab Bahjatul Wasail Bisarhi Masail karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, didinya aya hiji hadis Kanjeng Nabi saur Kanjeng Nabi Muhammad kieu. Idza tarakar rajulu faridatan wahidatan muta'ammidan kutiba ismuhu ala babin nari fulan ibnu fulanin la budda min dukhulin nar. Terang hartosna terang atau pantesan maralohok ka uing dangukeun dia hartosna dangukeun. Di mana-mana hiji jelema geus wani ninggalkeun salat nu 5 waktu sawaktu we. Sawa contoh ieu mamisalkeun aya cekokom aya kokom aya belah mana diukna kokom. Halo kom. Keun cetek naon da eta mah ngaran kolot baheula. Ngaran kolot baheula mah sok sararimpel leres teh. Ngaran teh mimin, abwas, kokom, iroh, maimunah, moe maneh. Aya moe maneh aya. Coba angel aya angel. Oh aya angel. Ieu lamun cek orang Jawa mah lain angel ieu teh angel. Rungkan. Dewi aya Dewi. Maisaroh aya Maisaroh, Moesirah aya, aya cenah. Kendangaran kolot baheul. Maaf je, di zaman ayeuna mah tong harigani ngaranna sifat barudak nu gararaul. Ngaran kolot ge gararaul. Ngaran bapana Alek. Alek Pijer meureun ieu mah. Sok tawuran manehana. Ngaran indungna Sabrina. Ari ngaran budakna entuy. Aya entuy aya. Lain buka bayang lamun ayeuna tahun 2022 aya budak nu ngaranna entuy. Jol we jadi kepala desa. Atuh dipanggil ka panggung teh teu nyambung cek MC teh kieu. Kita panggilkan dan kita persembahkan Bapak Lurah kita tercinta, yakni Bapak Insinyur Entuy. Aya Entuy aya. Anu mudah-mudahan sing soleh terus soleh. Ya robbal. Sok kembali ke lab. Di mana-mana hiji jelema geus wani ninggalkeun salat nu 5 waktu sawaktu we. Maka kumaha kutiba ismuhu ala babin nari, maka ngaranna ku Allah bakal dituliskeun dina luhureun panto neraka. Utari Ampura Kang Simkuring mah ngaji kikituan teh lain loba gaya. Dan zaman ayeuna mah ngaji kalau tidak dibarengi dengan candaan da pasti bararali gitu. Leres teh. Untuk barali malolor di tempat dengan ya pake. Aya gitu aya. Atuh bahkan aya nu leuwih parah mah naon? KWC ngan teu balik deui. Ting bener KWC ting dileg-leg ku juring gitu teh. Aya da kitu aya. Soka balik gandeng kanu tadi sing jagong sing daek jaga salat nu 5 waktu maka sing sajalma nu ninggalkeun salat 5 waktu dengan disengaja maka dituliskeun ngaranna dina luhureun panto neraka ku Gusti Allah. Naudzu Pepen bin Iye. Aya Mang Pepen aya. Tobat pen. La budda min dukhulinar lamun eta
eta jelema tengah jalankeun salat nu 5 waktu wae maka datang kana mautna bakal diasupkeun kana jero neraka. Naudzu tuma naudzu billahi min matakan sing daek jaga salat anu 5 waktu insya coba balikan deui sim kuring hoyong naros ka sadayana jawab sing kararompak kira-kira sok sarolat tara orang di osok berjamaah osok alhamdulillah ngan ieu mah hayang pangjawabkeun we ku sadayana ieu sing kararompak siap nu tengah jawab mudah-mudahan balik dia penempatan kaimana sing nincak caduh amin. Sok dangukeun ari monyet sok dahar tara monyet sok nginum tara monyet sok sare tara monyet sok sholat tara monyet sok ngaji tara monyet sok zakat tara monyet sok puasa tara cing dulur ari jelema sok dahar tara jelema sok nginum tara jelema sok sare tara jelema sok sholat tara jelema sok ngaji tara jelema sok zakat tara jelema sok puasa tara atuh ibu bapa mewah barudak sadayana lamun aya jelema pagaweana dahar nginum jeung sare palebas salat tara eta ngaji oge zakat oge puasa oge nu kitu teh kita molotot ka uing monyet mah itu bari molotot naudzu tuma naudzu billahi min ya maaf Bu jawab sing kararompak jeung jawab sing jujur kira-kira ibu-ibu ridho tah henteu disebut monyet Bu hoyong tah henteu disebut monyet Bu naudzu tapi ibu hampura pangjawabkeun ku sadayana sing kararompak Bu siap lamun ayeuna di bumi ibu aya nu tara salat nyaeta caroge ibu berarti lamun ibu-ibu ngisok sare jeung saha ibu sok sare jeung astagfirullahaladzim baru orang serdang kulon masuk molor jeung monyet atuh kabayang Kang lamun ayeuna si ibu sok sare jeung monyet berarti engke dina hasilna budak ka monyet atuh bun budak ngan kalakuana siga naudzu tuma naudzu billahi min sok matakan Kang maaf lamun kurang dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa gaduh budak kelakuan siga monyet kira-kira hoyong tah teu ridho tah teu atuh matakan hayu urang jaga salat anu 5 waktu sok da monyet mah tara sol jelema mah osok sol lamun jelema tara salat berarti jelema matakan tong hayang jadi monyet leres gitu matakan sing daek jaga salat anu 5 waktu ya bapak-bapak kira-kira siap jaga salat anu 5 waktu Pak siap salat subuh berjamaah siap cawerang ngajawabna ibu-ibu siap salat subuh Bu percaya sim kuring mah ka ibu-ibu kusabab naon ibu-ibu mana subuh sok udang jam 4 sok kepel heula sok sasapuh heula langsung wes salat leres
ngan ieu jam 8 peuting ibu-ibu salat isya sok diengkekeun. Kusabab naon? Kusabab aya sinetron pangrame-ramena ieu. Naon? Ikatan Cinta. Aduh si Andin. Ieu cenah lamun can beres mah ye sinetron Ikatan Cinta engke we geus beres salat isya dah daripada katinggalieun mah. Ditinggali ku budakna jam 8 can salat isya kene atuh dititah ku budakna teh salat. Mama salat dulu atuh dan nanti juga si Andin mah bakal main. Di atuh pan sok nya dititah salat kudu jadi budak mah leres teh. Atuh eta indungna ngagiridik angkat ka WC nyopot cai wudu balik langsung ngamparkeun sajadah eta meuni khusyuk si ibu salat isya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Di tengah-tengah baca Al-Fatihah teh budak ngageroan di tengah imam. Mama itu si Andin udah mulai. Allahu Akbar. Sami Allah liman. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Cius di nontonan. Aya nu gitu aya. Sok asing daek jaga salat nu 5 waktu. Komo ieu santri aya santri di dia aya. Kalau pas santri di tukang tuh, maaf santri, mane kudu daek jaga salat anu 5 waktu. Kusabab naon atuh ngewa geus jadi santri piraku teu daek keneh salat nu 5 waktu, bener teh? Matakan lamun balik ti pangajian penting-penting balik ka kobong teh ulah gadang. Ieu mangan main ludo we sia mah. Aya gitu aya. Atuh molor atuh lamun teu molor nya murojaah atau mutolaah atau salat tahajud ieu mah balik ka kobong kalah gagaro mukakeun samping nyopot we bedak salisil bus pan meureunnan bedak salisil marada panas nyopot we kipas digeber tarik teuing atuh bulan alit gitu. Aya nu kitu aya. Sing daek jaga salat nu 5 waktu. Insyaallah. Tapi maaf Kang. Dina salat urang ulah gagapah. Dina salat urang ulah lalawora. Ku sabab naon? Ku sabab salat mangrupakeun suatu ibadah. Leres kitu? Jeung ari ibadah kudu dibarengi dengan ilmuna. Leres kitu? Maaf jetong hari ganing dina masalah salat sameme salat we heulaanan aya nu dinggaranan wudu urang osok wudu jeung ieu maaf wudu oge kudu dibarengi dengan ilmuna ceuk leres tinggal dina kitab Al-Guniyah karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dirinya aya hiji hadis Kanjeng Nabi saur Kanjeng Nabi Muhammad kieu la sholata liman la wudu alahu wala wudu'a liman lam yadkurismallah alaihi. Anu artina naon ustad nu maknana naon? Teu disebut salat pikeun jalma nu samemeh salatna teu wudu jeung teu disebut wudu pikeun jalma nu samemeh wuduna teu ngucapkeun bismillahirrahmanirrahim. Kosong ngucapin bismillah dina wudu. Maka ketika tara otomatis ketika sholatna sholat mual ecreg alias mual salah. Nah wudu. Makana segala rupa perkara oge kudu dibarengi dengan ilmu. Nah Kang betul gitu. Makana aya keterangan dina kitab Zubat aya nadoman cek santri mah nadomanana siga kieu. Fakulu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhum mardudatun la tuqbalu sing sahajal ma ibadah teu jeung ilmuna. Alah uban euy. Jawab euy. Kaluarkeun sorakna tong dipikiran hutang mah. Keun bae engke we poe Salasa aku
berjanji si emok teh sok keluarkeun sorakna sia atuh teu pira kieu doang emak bisa sok 1 2 3 sok bareng sing saha jalma ibadah teu jeung elmuna maka ibadahna moal ditarima aduh cicing tong mamaan we jadi kapok ngomongna ieu moal ditarima ku Gusti Allah bener turuk tuk acan di prank kuwi anu maksudna naon ustad nu hartina naon jelema ibadah teu make ilmu maka maaf ibadah moal ditampi ku Gusti Allah na'udzu billahi min dalik makana sagala rupa perkara oge kudu dibarengi dengan ilmu nah Kang ceuk sadayana leres teu tong loba teuing nonton TV loba teuing nonton sinetron si Andin ye TV mah loba bohongna TV mah loba wadulna leres teu betul teu sok tempo dina iklan aya iklan sapatu ditempokeun cokorna leres teu aya iklan kacamata ditinggalikeun panonna leres teu tapi kunaon iklan softtek teu dideuleukeun berarti wadul tong balting nonton TV jaga salat nu 5 insya. Tapi maaf ibu bapak sadayana, sebelum saya menjelaskan tentang Isra dan Mi'rajnya Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam simkuring gaduh hiji carita. Ieu carita rugi na jelema bodoh. Kira-kira siap didengarkan siap? Siap. Dangukeun. Keur batuk kuing teh. Dinahi nenek. Halo guys. Nenek sadayana. Kang nenek kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hayang. Moli atuh. Sok dangukeun kembali ke lab. Dina hiji carita ieu aya hiji jelema. Kita sebut saja si Akang atau si preman lah. Jelema ieu si preman ieu teh bangkar warah taraneangan ilmu pokona bodoh dina masalah ilmu agama. Ceuk nu bohong tiama ieu jelema teh tukang bobok, tukang tarok, tukang morosotkeun tali. Cek uing tah. Tapi datang hakikat di Gusti Allah ieu si preman teh nikah jeung istri nu soleha. Istri kaluaran ti pasantren, istri nu pinuh ku ilmu agama. Dameureunan ieu istrina pinuh ku ilmu agama. Dina datang waktu duhur ieu istrina ngajalankeun salat duhur nganempo ka salakina mungeun salat da bodoh dina masalah ilmu atuh dibejaan ku pamajikanana da solehah nya pinuh ku ilmu agama. Ketika datang waktu duhur akang salat, datang waktu asar akang salat, datang waktu maghrib akang. Tapi
tapi kumaha jawaban jelema bodoh pekna teh sudi najis aing ngalaksanakeun pokona mah embu tapi pan meureun Kang waktu mah terus berputar waktu mah terus berjalan anu tungtung nama datang taufik jeung hidayah ti Gusti Allah anu asalna eta si akang mungeun salat jadi hayangeun salat jadi hayangeun eta hayangeun alhamdulillah tapi aya kendala naon teu bisaeun salat da bodoh dina masalah ilmu agama atuh gengsi nanti dipiceun wawartos we ka pamajikanana da pamajikanana solehah pinuh ku ilmu agama cek si akang teh kieu neng akang teh hoyong salat ngan teu tiasa kumaha carana salat sok atuh bejaan kudu geulis ari di bejaanana teh simpel pekna teh cek pamajikanana kieu Kang upamina akang hoyong tiasa salat mah gampang Kang ayeuna akang OTW ka masjid engke di masno OTW naon atuh OTW teh naon berangkat ayeuna akang OTW ka masjid mungkin di masjid akang cicingna tukangan imam jeung imah Kang ti Neng mungkin di masjid jalmi kumaha wae oge ku akang turutan ruku ngilu ruku sujud ngilu sujud iktidal ngilu iktid ya kira-kira lamun sholat titah nurutan batur hungkul gampang teh atuh gampang cek si akang na oge Neng geuningan sholat teh ku gampang kieu atuh carana kieu mah akang rek OTW ka masjid OTW atuh langsung si akang OTW indit ka masjid eta si akang geus nepi ka masjid nempel di jero masjid kur aya duaan tiluan ketang jeung tihang aya imam jeung tukang adan aya imam di dieu aya nu adana budak ngora tu aki-aki atuh budak ngora maju siap anak muda maju komo di lamun subuh jam 3:30 geus datang ka masjid tarhim ya arhamar rahimin arhamna pan geunaheun budak ngora mah leres teh ayeuna budak ngora adan subuh pan ari budak ngora mah adana ge bisa digileuk-gileukkeun adana ge bisa diseni-senikeun leres teh eta budak ngora adan subuh make adan Mekah luar biasa bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar Allahu akbar geunaheun teh rawaseun teh budak ngora budak ngora dong baru 16 tahun ya pengantin baru ya kieu-kieu ge gitu. Pengantin baru masih terasa goyangannya atuh budak ngora mah geunaheun leres teh ngan ari subuh mah pan ada nage rada ditambahan beh batur teh haradudang teh malolor wae as-salatu khairum minan geunaheun teh rawaseun teh budak ngora beda jeung aki-aki cocolat ge cekunya naon cocolat ge cekunya naon atuh nu udang teh molor deui da teu salat ge teu kunana tuh matakan budak ngora maju
Leres gitu. Ngan maaf barudak lamun ayeuna keur adan kudu make seni. Da seni teh anugerah ti Gusti. Ti Gusti Allah. Lamun ayeuna keur di masjid make adan Mekah, make adan Madinah, ngan mun keur di kubur mah ulah make adan Mekah. Kudu rada sedih adanna teh mun aya nu maot. Adan Allahu Akbar Allahu Akbar. Kan rada sedih eta mah leres teh. Imam budak ora adan dikubur asal jeplak bae. Teu make seni. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Atuh mayit teh udang digandeng sabego. Tapi ka hudang mayit. Budak ora maju sok kembali ke lab. Ieu si Akang asup ka masjid cicingna tukangeun dimulailah qomat Allahu Akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sampaikeun beres teu disangka-sangka bring we ka masjid loba jelema nu asup kan biasa we nu datangna teh pemain inti aki-aki si tayo geuning nu sok hareureuy di masjid ta budak leutik aya nu sok hareureuy di masjid aya sok diusir tara barudak hah ulah diusirkeun bae da budak orang mah budak leutik mah sifatna ge permainan leres teh hayangna teh ulin bae permainan da budak leutik mah betul gitu atuh cenah antepkeun bae di masjid daripada di luar bari nginum alkohol teu pararungguh sok kerek mana mending cicing di masjid bari salat salin hurui cenah ieu mah kata budak leutik beneran cicingna tukangeun preman dimulailah ku imam Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yaumiddin di tengah-tengah Al-Fatihah budak leutik tukangeun preman hareureuy pas sintrek-sintrek jeung babaturana meureun bosen pas sintrek-sintrek di dinya numpuk ka hareup teu apaleun aya preman atuh ceuli preman disintrek ku budak leutik kita cek budak leutik waduh jangkung euy abunang bismillahirrahmanirrahim ceuli preman disintrek ku si tayo ya kira-kira si preman disintrek celina ku si tayo ngambek moal ya lamun bahasa Jampang mah kitu rada ngageleyeung bahasana teh lamun ayeuna siga si Cepiah Daning Subang naon pan ari Sunda amanya kaya leres teh di belah Banten makan kararasar bener teh atuh uing datang ti Bandung ayeuna ngaji ka Banten pernah belah ditu simkuring ngaji datang ka panitia ari cek panitia Ustaz kadinya atuh gerak kokojoran heula cenah di aing dititah modar atuh maklum pan uing mah meureun teu apal kojor teh naon kirain teh modar ya aing datang erek ceramah ieu dititah modar hari pek teh cenah kokojoran teh sasarean gitu leres gitu beda deui jeung belah Jampang belah gitu Jampang mapan rada ngagaleong ding sawarana teh nya simkuring datang ka imam panitia kebeneran nu ngadatano anu ngobrol jeung simkuring teh aya emak-emak cek emak-emak nu di imah eta Pak Ustad jam sabaraha ti ditu biasa we mah jam 2 tadi terus kitu kumaha gitu mah baru nyatu kadinya Ustad geura tuang heula apa tuang makan nyatu Ustad geura tuang heula kadinya amual mah geus wawareg nyatu ari jeung emak mah hayu urang bareng lah amual mama rek nyaduk heula atuh teh jadi uing daharna da geuleuh rek nyaduk
orang madanya orang Sunda makaya bahasa anak bener tuh. Bahkan di itu mah di Jampang tong hari gani ngomong nu ngagaleong hitut tangge ngagaleong. Orang Banten sih keras hitut tangge ngabeledag. Hari orang Jampang hitutna beda. Tuh. Aya laga man. Sok kembali ke lab. Tapi mana biar ngaji euy. Pokoknya orang. Para roho geuningan ieu teh ngaji teh. Sindren. Ai lolobana mah da poho eceuk. Ke teguna naon da jelema mah sok kadatangan penyakit barho, bener teh. Naon barho? Bubar. Poho. Bahkan aya nu leuwih parah manaon cingho. Cicing oge geus. Cek awewe celeungkeung. Abdi tumhiho. Abdi tumhiho. Abdi tumhiho. Naon ieu teh ngajalang geus. Abdi tumhiho. Naon tumhiho? Abdi mah tuman hilak jeung. Maneh cenah. Sok kembali ke lab. Ieu culik preman disintre ku budak leutik. Atuh moal ngam. Inget we eta si preman kana ucapan pamajikanana. Ceuk pamajikanana, Kang engke di masjid jelema kumaha wae oge ku akang turutan ruku ngilu ruku sujud ngilu sujud iktidal ngilu. Atuh maklum ngaranna ge jelema bodoh barukanana ari kieu teh ruku meureunang. Atuh diturutan di hareupeun preman aya saha. Eta culi imam dikeker ku preman. Bisi goyang gitu kayak gituan. Nah, beunang ku aing sia. Bismillahirrahmanirrahim. Atuh pan imam ngeureunnan keur khusyuk-khusyuk reuaseun eta imam. Cek imam dina jero hatina asa kakarekeun aing imaman 5 tahun ceuli aing disinter ku makmum. Ada hayang nempo ka tukang sieun batal kumaha atuh nya dituluykeun ku imam teh dituluy. Allahu Akbar. Naon ngaranna Bu? Ari pas ruku kabeneran budak leutik ditukangeun preman hareureuy deui. Leungeunna ngawahan ka tukang panonna nempo ka handap. Ngan teuing nempo naon eta. Ngan aya bahasa tina bibir barudak cek barudak teh kieu. Wow. Badah. Bismillahirrahmanirrahim. Tendangan si madun. Batok preman dicoko si tayo. Maaf ngambek moal si preman. Dan jelema dina masalah ilmu agama tapi dah hate mah preman ge moal bisa dibohongan. Naon itu? Dina jero hate preman eta ngomong siga kieu. Pantesan loba jelema nu umumkeun salat. Da geuningan salat teripuh bisa ngelingitkeun batok cenah. Ada uing datang ka dieu teh hayang bisa salat nu tungtung nama atuh diturutan ku preman. Di hareupeun preman aya saha? Ieu kabeneran deui imam teu make salempak. Imamna teu make kolot geulis. Atuh heueuh. Kusabab naon? Kusabab imamna ge kaluaran ti pasantren. Da biasana nu kaluaran ti pasantren mah tara make salempak. Atuh uing ge kieu-kieu ge kaluaran ti pasantren. Oh make atuh. Lamun teu make mah karunya tiriseun. Sok kembali ke lab. Ieu imam teu make salempak atuh ngagenok sagede batok ka dieu. Maklum preman jelema bodoh diturutan leungeunna diheuraskeun. Diedankeun. Ieu marukanana lamun khusyuk mah pahalana buadag cenah ieu. Eta preman ngeker kana batok imam. Wow. Amazing.
Bismillahirrahmanirrahim. Tendangan si Madun. Gerak. Oh. 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 Atuh tungtung nama imam teh ngambek ce. Atuh pas imam ngambek teh jelema nu tukangan imam ditajong. Wego. Sia. Tungtung nama gelut bete jadi salat. Kita sholat, kita gelut-gelut gitu. Tuh, eta teh gara-gara naon? Gara-gara bodoh dina masalah ilmu agama leres gitu. Betul gitu. Mudah-mudahan sing aya manfaatnya. Ya Robbal. Ibu bapak as'ada rahimakumullah. Sebelum saya melanjutkan kepada pembahasan Isra dan Mi'rajnya Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ieu di dieu biasana ngaji sok nepi jam sabaraha? Hah? Jam 1. Sampai jam 1 siap. Jam 2 siap. Jam 3 siap. Sampai subuh siap. Aing teu siap. Atau emang nawing teh wayang golek gitu. Mending balik jadi matiris dah, balik mah haneut meureun. Ye bala-bala sia. Si Iroh mah ka mana we mikirna teh. Lain ngomong-ngomong bala-bala simkuring sok inget kamari ngaji di Brebes Jawa Tengah. Kan ari di Brebes Jawa Tengah mah tempatna bawang beureum. Eta simkuring balik dibere bawang beureum 2 dus. Dibere beas beureum 2 kintal. Dibere bakakak diasupkeun kana mobil. Dibere sapi diasupkeun kana kandang sapiraku kana mobil moal asup atuh. Di ditu mah biasana. Ari di dieu biasana kitu teh. Biasana kitu teh. Oh biasakeun atuh ah. Sokah lanjut kembali ke lab. Ibu bapak as'ada rahimakumullah. Urang sadayana calik di panempatan nyaeta saja ngahadiran Isra dan Mi'rajnya Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak urang ngaji heula sakedeung meh supaya aya babaeun balik. Timbul pertanyaan, Pak Ustadz, nu pertama ari Nabi Muhammad Isra jeung Mi'raj sabaraha lila? Nu pertama. Anu kaduana Kanjeng Nabi besar Muhammad Isra jeung Mi'raj naik ka langit pertama sampai ka langit ka-7. Papanggih jeung Nabi saha wae? Ieu kira-kira jawab tong. Jawab ulah. Nu pertama, Kanjeng Nabi besar Muhammad Isra jeung Mi'raj sabaraha lami? Dangukeun, perhatikeun, lihat ke depan, jangan lihat ke kalender dulu. Tinggal ka hareup depan kasep aing teh meureun saeutik mah. Saeutik kita ge. Hah? Loba. Nuhun ah. Eueuh receh ya. Nu pertama, tinggal dina kitab tafsir Jalalain karangan Syekh Jalaluddin As-Suyuti jeung Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, didinya dina Al-Qur'ana dijelaskeun ku Gusti Allah siga kieu. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Arayaan itu uring mah ieu euy non teh bebelaan ranteng urat beuheung aya nu ngajawabna cawerang ieu mah. Jawab singkara rompak turutan sim kuring ngajawabna siga kieu turutan. Allah yo. Itu cenah make. Atulah make juga. Sok dangukeun. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila.
tingali dina lafad laila didinya ayat tanwin cek santri mah tanwin nakiro kusabab naon make tanwin nakiro tingali dina tafsiranana wa faidatu dzikrihi bitan kirihi ila taqlili mudati eta teh ngamaknaan ngaartian nyaeutikeun waktu Nabi Muhammad teh sakedeung Isra jeung Mi'raj teh seben bahkan ditinggali dina kitab Qissatul Mi'raj ketika Nabi Muhammad angkat ti kasurna ya Isra Mi'raj teh angkat di mana di kasurna minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa tuluy ka Sidratil Muntaha balik deui ka kasurna maaf dangukeun kasurna haneut keneh haneut ya misalkan ibu-ibu cali naon nangtung dina pangcalikan ka WC ini heula balik deui kana pangcalikana tiis keneh tiis atau haneut keneh tiis sakitu teh ka WC ieu mah ka Sidratil Muntaha euy anu urang teh lamun boga duit teu bisa ka ditu nu urang teh teu apal Sidratil Muntaha teh naon nu kuduna teh ngapung ka luhur urang ngapung bisa teu ngajol gitu bisa bener gitu tapi mustahil teh oh tidak Ferguson oh iya dong Ustaz pan cenah Kanjeng Nabi Muhammad mah naik buruk itu dengan kecepatan cahaya luar biasa ngabelesat ngomong daging mikakeun muncrat gitu ngabelesat jadi hayang kaserang nepi sadetik 2 detik oge saking ku gancangna eta buruk naon buruk lain bujur borok lain buruk teh kendaraan para nabi kecepatannya dengan kecepatan cahaya itu sama coba simkuring hoyong naros ari ieu naon adu hurung lampu lampu cahaya lain ieu cahaya kecepatanna luar biasa lamun ieu lampu dipareuman ku urang terus dihurungkeun deui ngagebrai caang ka handap naon teh cahayana atau lalaunan ngeteteta lalaunan ni ka handap ngagebrai caang ku sabab gancangna cahaya ieu burung oke dengan kecepatan naon cahaya berarti tidak oke kita terima dulu tapi maaf menurut NASA Badan Antariksa yang sekarang galaksi yang sekarang ditemukan menurut pengetahuan manusia yang paling jauh lamun urang hayang kaditu dengan kecepatan cahaya itu 8.000 tahun itu pun belum sampai langit yang pertama dengekeun 8.000 tahun dengan kecepatan cahaya itu pun belum langit yang pan ieu Nabi Muhammad naik buruk dengan kecepatan cahaya berarti moal nepi atau nikahkeun iraha wae oge iya betul da kusabab buruk mah kur variasi hungkul apal variasi misalkan ibu jeung bapak gaduh motor atau mobil naik dina tanjakan teh teu naik eta mobil teh kira-kira variasi atau stiker ngabantuan ngadorong moal ieu mah aya stiker Doraemon misalkan na mobil eta mobil teu nanjak Doraemonna turun heula teu ngadorong henteu Ferguson dakur pareas tapi aya nu ngaberangkatkeun saha Gusti Allah leres gitu coba atuh tingali dina surat Al-Isra nage subhanalladzi asra bi abdihi laila maha suci Allah yang telah memperjalan tuh dijalankeun bahkan dina tafsirana oge lain zahaba kalimatna teh zuhiba cek santri teh mah fi'il madi majhul eta teh lamun di hartian di logatan kudu aya kalimat diberangkatkeun lain geus berangkat sorangan tapi diberangkatkeun ya coba contoh bae ya aya sireum di kampung Serdang Kulon hayang nepi ka Bandung misalkan eta sireum teh leumpang di dieu ka Bandung nepi moal 5 jam moal bahkan nepi ka dinya oge geus dileyak heula ku jelema bener teh modar di heula sireum terus gitu tapi lamun ieu sireum hayang ka Bandung disakuan heula ku jelema nu dieu nu rek indit ka Bandung naik motor ngabeulesat nepi moal 5 jam nepi da sireumna aya nu ngaberangkat Nabi Muhammad ge kitu da ku sorangan mah moal nepi-nepi tapi diberangkatkeun ku Gusti Allah sakedeung jadi teu mustahil
Nu kadua, Kanjeng Nabi besar Muhammad Isra jeung Mi'raj naik ka langit pertama, pependak sareng Nabi saha? Aya nu bisa ngajawab? Nu bisa ngajawab dibere duit 20.000. Hayang duit hayang. Atuh sarua we ge hayang. Nabi Muhammad naik ke langit pertama, pependak jeung Nabi Adam. Ieu Nabi Adam tinggina 60 diro. Sadirona sahasta, sahastana sasiku. Sasiku lamun dihitungkeun sentimeter kurang lebih 50 cm. Jadi kurang lebih Nabi Adam tinggina 30 meter. Wow. Amazing. Badan teu jangkung teu. Kabayang lamun ieu Nabi Adam dibonceng ku Pak RT naik motor. Motor geus nepi ka ditu, suku Nabi Adam di dieu keneh. Saking kunaon tah? Saking ku panjang ku jangkung. Lebar dada Nabi Adam 8 meter, jenjang leher Nabi Adam 6 meter, badan teu. Badan. Kan itu kunaon ibu-ibu cing harewas di tukang. Sanes eta teh Ustad pan lempar Nabi Adam dadana 8 meter, jenjang leher Nabi Adam 6 meter. Ieu Ustad menika bayang eta na sagede kumaha. Geus tong dibayang-bayang ah, nu penting mah ban awak. Mikir nanti kemana wae. Sok lanjut. Umur Nabi Adam sabaraha tahun? Ya bangun arek ka WC. Kade lo baju ring teh. Dileg-leg baju ring. Nabi Adam umurna sabaraha tahun? Sebentar lagi paling 15 menit besok. Nabi Adam umurna 1000. Bahkan nakawal nu lain Nabi Adam umur 860 tahun. Maaf, di zaman ayeuna tong hari ganing umur 1000 tahun. 70 tahun, 80 tahun, 80 tahun geus loba anu batuk, geus loba anu eta anu batuk. Siapakah dia? Yakni makhluk metik. Metal atau metal makiu. Metik hubuntuan ini dan aki. Pangdengeuna geus kurang jelas, pangningalina geus kurang jelas. Pan ari ngobrol jeung nu bonge mah ripu. Nyentong hari ganing aki-aki nu geus kolot budak urang ge aya we nu bonge. Ngalewat nu bonge ditanya, "Reka mana euy?" "Ah, biasa we beas beureum." Atuh di heureuyan atuh mudah-mudahan sing dileg-leg ku mau nuhun ah pidoana. Tipu jeung nu bonge mah. Bahkan sim kuring keur di Bandung menuju mingguan ceuk sim kuring ngajelaskeun tentang nyusur. Ceuk kuing teh kieu, ibu bapak sadar rahimakumullah sameme salat nu 5 waktu disunahkeun nyusur heula. Meureun nu hadirna teh aki-aki pangdengeuna geus kurang jelas. Kadengena lain nyusur. Atuh eta aki-aki balik di majelis sim kuring kikieuan. Yes. Berenang rek nyusu balikna. Efek teh bener pas balikna teh dibuarno dibejakeun ka pamajikanana. Ma, abah tadi di masjid ti ustad menang amalan nu alus. Ya emang amalan naon kitu abah? Ieu mah ceuk ustad ge ceuk Kanjeng Nabi. Ceuk Kanjeng Nabi teh cenah sameme salat nu 5 waktu disunahkeun nyusu heula. Ah maknya. Piraku Nabi nitah nyusu. Bener ieu mah ceuk ustad. Ari si mana rada gelo di nyaga papah lah kalau sama Nabi mah aku ridho di kenyota. Bener kayak isukanana teh datang waktu duhur nyot. Datang waktu maghrib nyot. Atuh pan meureunnan ceuk kalila-lilaan mah waktu berputar gengkel ieu ini. Yang geus mah pewatnya hayo ini gegelan wah. Atuh nu tungkung nama ku jengkelna datang kateun sim kuring beureun gegedor eta nini tari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saha eta di luar? Eta saha di jero.
gelo itu. Dibuka we ku uing da aya masalah isuk-isuk. Emak kamari mingguan kemana emak teu hadir. Punten Ustaz kamari teh emak teh nyeri beuteung. Ada kamari ge Ustaz mah teh bener mamatahan kasih abah. Nya emang uing mamatahan naon? Pan eta cenah cek Ustaz sameme salat anu 5 waktu disunahkeun nyusu heula. Atuh nu tungtungna mah si abah nyusu wae ka aing. Ye uing mah teu ditah nyusu. Maaf makan emak kamari teu had. Ieu si abah maklum pangdengeun geus kurang jel. Makana sim kuring teh ngajelaskeun teh tentang nyusur mah, nyusur teh nyiwak ye, nyiwak teh bersihkeun huntu eta sunnahna Kanjeng Nabi Muhammad. Atuh dikitukeun teh nini mengarti. Baru balik eta nini teh da ngarti ngan saacan balik ka imahna nyimpang heula ka warung meuli cengek 15.000. Eta cengek dibawa balik direndos nikakeun melemes. Atuh burah wal blok. Saking ku ambekna teu karasa panas. Atuh waktu magrib si abah balik di sawahna geus macul ka imah narek naon? Nyusu salat. Ngan sameme salat arek nyot. Alah. Atuh ieu si abah geus nepi ka imahna hareupeun panto dihareup nini geus siap tukangeun panto burah. Si abah mukakeun panto can ngucapkeun assalamualaikum. Ieu non hulur si abah geus dibedol ku nini ka dieu sia. Sok kenyot kadinya kenyot. Terus kenyot terus. Ari ku aki-aki dirasa-rasa geuningan ieu mah lada. Tuh lepok sia. Maaf ki cek Ustad oge ye sampai salat 5 waktu teh disunahkeun nyusur lain nyusur teh nyiwak teh bersihkeun hun eta sunnah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Tapi dah kitu-kitu ge aki-aki euy daek keneh tolabul. Ieu aya aki-aki aya nini nu hadir urang doakeun mudah-mudahan sing panjang yuswatur berkah. Komo ieu budak ora ulah eleh ku aki-aki dina tolab ilmu. Kiraku jam sakieu geus aya nu kieu, geus aya nu kieu, geus aya nu molor. Atuh. Budak orana areleh kenae da eta mah orok. Itu kayo. Ya budak ngora euy ulah eleh ngaji ku aki-aki. Ulah komo di ibu-ibu masing daek mingguan Bu. Urang teh atuh ka isnon kaasupan ilmu nya teu sapoe sakali atuh saminggu sakali kaasupan ilmu teh hate euy dina minggu hadir ti heula ka masjid teh datang ti heula sameme ustad ka mas. Ieu mah pan zaman ayeuna mah ustad lolobana nu ngadaguan jamaah di masjid. Bener teu? Saking keselna eta ustad ngomong di masjid bari nyepengal mik cek ustad kieu. Ibu perhatian ayeuna teh pangajian pek geura-geura dongkapan sabab ieu kawajiban bener pan ari nu sentimen ka ustad mah di imah na bari ngagorowok ngomong siga kieu cek si ibu aing oge nyaho ayeuna teh pangajian ngan aing mah moal datang mun sia nu mamatahan gelo nu kitu mah. Emang urang teh butuh ka ustad hirup teh euy. Da urang teh butuh ka ustad leres teh. Sagala rupa permasalahan urang teh pasti diseretkeun teh ka RT ka ka kiai, bener? Kamaotan kiai nyolakeun kiai ngamandian kiai ngapanan kiai ngagotong itu cenah kiai dulu ngagotong mayit. Oh di mah ku kiai ngagotong mayit teh nya. Eta kiai keur ngagotong mayit we kebelah ditu digerwan ku masyarakat tak rek ka mana euy cicing aing keur proyek nu modal. Proyek nu modal. Ye urang teh butuh ka kiai.
komo sok aya nu ngomong kieu dah hirup matat masing-masing we nu ngaji modar nu teu ngaji ge modar masing mah ye kumaha lamun urang maot misalkan lamun urang maot ye ustadna sentimen ye saudara ece datang ka ustad Pak Ustad ye saudara abdi pupu saudara abdi maot nu mana teh eta anu kamari ngomong ka ustad masing-masing teh si eta ya ustadna sentimen ye lamun misalkan nya atuh Pak Ustad pangmandiankeun sim kuring teu tiasa kela pancana masing-masing nya atuh pan abdi teu tiasa ngamandianana atuh setim we ku sia hayo kumarek kitu bari cek dulurna teh nyawios atuh ku abdi di setim kan ieu mah teu bisa ngaguburkeun kumaha atuh gali we eta ku mayitna sorangan coba lamun ustad rek kitu kumaha urang teh butuh ka sol oke kembali ke Kanjeng Nabi Muhammad naik ke langit kedua pepenak sareng Nabi Isa sareng Nabiyah ingat naik ke langit katilu pepenak sareng Nabi Yus naik ke langit kaopat pepenak sareng Nabi pan geus Isa mah tadi lain Ishak lain Idris ya Nabi Idris teh anu ngabogaan sunah jenggot dan jenggot Nabi Idris mah panjang nikakeun mata kaki warnana aya dua hideung jeung bodas makana ieu sunah nang ngingu jenggot teh eta sunahna Nabi Idris tapi nu gelo pan sok panjang jenggotna eta sunah teu sih eta mah henteu da sunah sok teh diingu dibersihkeun percuma lamun ayeuna jenggot panjang belah dia aya cilok belah dia pensil nyempil teu bersih alias kot eta mah teh sunah nya terus ustad uing mah cenah hese yang geus dimake mak bewok ieu mas bewok no mas doyok mak doyok terus make mak doyok cenah ieu teh ngan teu nyam teu aya cenah naon teh jenggot teh kumaha ustad abdi hoyong sunah teu kudu maksakeun da sunah mah loba ken nah naik ka langit kaopat ka sabaraha teh kalima itu kagenep piraku ngacelong ka luhur naik ka langit kalima pependak sareng Nabi Mus naik ka langit kagenep pependak sareng Nabi salah kalima mah Harun naik ka langit kagenep pependak sareng Nabi Mus naik ka langit katujuh pependak sareng Nabi Ibrahim alaihi salam eta Nabi Ibrahim keur nyarande we di Baitul Ma'mur asup we Nabi Muhammad ka Sidratil Muntaha ngobrol we jeung Gusti Allah ngan urang teh sok penasaran ari Nabi Muhammad ngobrol jeung Allah kumaha apakah siga urang nu geus lila teu kapanggih ye wa ka mana wae euy geus lila ieu teu ngopi apakah kitu tidak ye dangukeun kalam Allah dina ilmu tauhid aya dua nu pertama kalam dal atau kalam nafsi nu kadua kalam madlul ai kalam nafsi atau kalam dal teh nu kumaha laisat biharfin wala sautin teu aya soraan teu aya hurupan teu aya awal teu aya akhir kira-kira lamun ngomong teu aya soraan teu aya hurupan teu aya awal teu aya akhir kaharti moal sok coba uing rek ngomong kahardit henteu da eueuh sora eueuh huruf eueuh awal eueuh akhir teu kaharti tapi apakah Allah ngomong nasiga cicing tadi oh tidak perguso tidak henteu wa henteu Allah mah ngomongna laisat biharfin wala sautin ta aya sora ta aya huruf ta aya awal ta aya akhir Allah ngomongna teu siga jelema cicing Allah ngomongna teu siga jelema nu balelol teu bisa ngomong ya terus kumaha wallahu a'lam nu kahiji kalam nu kadua kalam madlul atau kalam anu ditulis nyaeta kalam nu diturunkeun ka Baitul Izzah diturunkeun ka Malak Jibril diturunkeun ka Nabi Muhammad nyaeta
Langsung Nabi Muhammad dipasihan sholat 50 waktu ku Gusti Allah. Balik Nabi Muhammad pepenak jeung Nabi Musa. Cek Nabi Musa dibere naon tadi ku Gusti, dibere sholat 50 waktu. Moal kuatin balik deh ka Gusti, meta pangurangankeun. Balik Nabi Muhammad ke Allah dikurangan 5. Dina kitab tafsir Jalalain mah terus dikurangan 5 eta eho eta dileya 5 jadi pas 5 teh papanggih deui jeung Nabi Musa. Cek Nabi Musa teh moal kuat balik deui ka Gusti menta pangurangankeun. Nabi Muhammad geus eraeun bulak-balik wae ka Allah nu tungtung nama 5 we sesana. Cek Nabi Musa bener loba umat Nabi Muhammad nu bakal moal kuatin ngajalankeun salat 5 waktu. Bukti teh nyata tidak? Fakta atau bohong? Fakta. Matakan ieu pentingna memperingati Isra Mi'raj teh ieu. Pan sok aya nu ngomongnya, sok aya nu ngomong kieu dah rek naon Isra Mi'raj rek naon muludan sahabat ge tara, tabiin ge tara. Maaf, apakah urang imanna geus siga sahabat? Urang imanna geus siga tabiin acan? Sahabat mah unggal poe ningali Rasul hatena teh geus manteng ka Kanjeng Nabi. Ai urang mah mantengna ka Bang Emo. Matakan urang mah lamun teu muludan lamun teu Isra Mi'raj poho hatina ka saha. Makana eta tah pentingna aya muludan, mingguan, syahriahan, rajaban, nya intina mah kieu. Balik di ieu panempatan nu tara salat sing daek salat, anu tara berjamaah sing daek berjamaah, anu tara sodako sing daek sodako, anu tara puasa sing daek puasa. Besok ngalawan kasalakina mudah-mudahan sing gancang modar panyakitna. Terus protes ti heula. Kahartos cukup sakitu wae. Nah, ini ancan-ancan itu. Wis penting we teh batuk gitu. Yang berobat ngan ka mana deui. Sim kuring teh can uih-uih ieu teh 5 hari sim kuring ayeuna teu balik-balik kamari di Karawang. Tadi teh ngendong di dinya tah di naon Citra naon di Citra. Di hotel Sukhoi. Di hotel di dinya isuk ka Maja, isukna deui ka Garut, isukna deui ka Cianjur wios teu narosok ya. Oh gitu. Atos bae. Lanjut. Lanjut. Nyuhut. Coba kembali ke lab. Matakan Bu sing daek jaga salat anu 5 waktu. Urang teh kudu keung ayeuna zaman ayeuna kusabab naon loba ulama-ulama nu ninggalkeun urang. Loba ahli-ahli Allah nu ninggalkeun urang. Loba wali-wali Allah nu tos ngantunkeun alam dunia. Leres kitu. Ieu teh isyarat ti Gusti Allah bahwa dunia ku Allah rek dipindahkeun ka akhirat. Nu artina naon? Ku Allah rek dikiamatkeun. Dicopot heula ku Allah barang-barang nu alusna, dicopot heula ku Allah barang-barang anu saena. Nu goreng mah ku aing rek dihancurkeun bae jeung nu gorengna cek Allah teh kitu. Leres kitu. Sok ibu misalkan lamun pindah di imah anu heubeul ka imah nu anyar, barang nu alus ti heula nu dicokot tuh nu goreng. Kusabab naon nu alus? Bisi nu alus mah mun dicampurkeun jeung nu goreng rusak ka bawah goreng. Makana ku Allah dicokot nu alus. Komo ayeuna aya simang corona. Geus datang Covid, geus datang corona, ayeuna aya indungna Omicron. Oke aya Politron. Oke aya bisa didahar popcorn. Ieu teh kunaon si aya sebabna teh ieu teh. Terakhir ya. Aya sebabna teh. Sebelum kita bertanya kepada Allah, mari kita tanyakan dulu. Sim kuring nah kabaheula kerja di santri pernah nulis tentang kehancuran alam dunia. Kan sim kuring sok inget we flashback lamun kerja di santri teh pernah jatuh cinta. Pernah datang ka hiji awewe dalam artian lain yang direstui ku kolotna. Atuh meureunan sim kuring mas santri datang dekan apa adanya kuleuheu. Atuh ditolak mentah-mentah. Kasep-kasep kieu ditolak mentah-mentah. Sekarang siapa yang gak mau sama aku? Ini mau? Oh aku tidak.
atuh eta uing datang ka imahna, ari pas datang ka imah teh ditolak, embung cenah panyakeun santri mah bodoh. Atuh uing teh sakit hati. Atuh celeungkeung nyanyi cek uing di hareupeun indung jeung bapana cek uing teh kieu. Di depan orang tuamu kau malukan diriku. Kau bandingkan aku dengan dirinya. Kau hina diriku. Kau sebut tentang bodoh. Atuh meureunnan bapana mungeun eleh bali teu nyukateun si kana beungeut cimkuring cek bapana teh kieu. Ulah daek meliteri terima loba cucukan. Ulah daek kawin ka santri eta santri mah loba budugan. Santri mah loba budugan. Amit-amit baru dugan da santri mah. Aya esok inget we eta baheula nulis nadomana teh siga kieu. Hei barudak kudu eling Indonesia Gusti guling bener bukti ayeuna loba maling maling sela-sela ping-ping tuh da maling ayeuna maling baju samping khususna ka kaum istri ayeuna kudu ati-ati sabab di zaman kiwari loba maling liang belut sia tai-tai geuleuh ah. Coba dengarkan terakhir. Lihat kita bertanya kepada Allah surah Allah dina Al-Qur'an kieu. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kalau balikan ini tegenaheun. Tegenaheun. Palos tadi mah kalau. Tahu sorry. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Dhahara parantos dohir apa al-fasad pirang-pirang karuksakan timimiti gempa bumi aya tsunami banjir bandang puting beliung mangkorona kareta tijalikeun aya kareta tijalikeun. Kenapa sih itu semua bisa terjadi? Bima kasabat aydin nas. Itu semua terjadi karena ulah tangan manusia. Non. Ini kasar. Manusia maneh atuh. Nanti nyambung udah jadi manu maneh. Manu sia. Kenapa sih Allah menurunkan gempa bumi, Allah menurunkan banjir bandang, Allah menurunkan simang corona? Supaya maranehna kabeh ngarasakeun naon limpa-lampa nu kumaranehanana dilakukeun maksiat ku Allah diganti ku gempa, diganti ku su, diganti ku simangko, naudzubillahi min. Mentakan sing loba eling ka Gusti
Allah. Cukup sekian ti simkuring, mudah-mudahan sing aya manfaatna khusus kangge simkuring umum kangge urang sadayana. Hapunten bilih seueur kalepatan dongkap ti simkuring kasayan dongkap nanti Gusti Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.